eta budak kajoman bola taruhan Jakarta jeung si Obi ting sanu menang dah. Main mana-mana kan? Urang teh nyaho main mana mah. Budak taruhan. Kira-kira nu menang tah kayak kita tah. Nyaho kayak gede teh geus si Obi dah tunggu datang kayak gede ieu. Siap. Masih Kang main senggol wae urang keur serius ieu. Ih, siap kunaon marah-marah bae. Pusing aing ngele taruhan di Jakarta lah. Mana pada duit? Uang makan kabeh yang Aduh. samingguan. Taruhan bola. Kayana urang jadi korban dia disenggol. Ngopi ame teu. Ieu ngopi. Kopi Mi. Lah nu kamari gican mayar. Sieun amat sih kayak dibayar Mi. Bayar atuh. Oh ngopi wae bayarkeun dibayar henteu ka warung Bayar ngisi-ngisikeun wae. Taruhan bae bisa. Taruhan aya. Bayar di luar Mi, bayar. Kopi 3.000 tuh kabayar. Min nagina maka urang wae. Mayan taruhan penting si Obi wae. Hei, dut aing eta Bagong. Aing teu ngiriman ka pamajikan ge saminggu. Bada teuing, nu penting mah aing taruhan menang. Bayar tuh kopi atuh. Oh bayar yo aing tah. Bisa bayar. Disenggol ku manehna mirak-rak. Kabeh ya. Aing menang taruhan mah. Tapi sapuasna, sadaekna ngan ulah leuwih ti goceng. Ye, kumaha? Kunti ngopi sapuasna, tapi ulah leuwih ti goceng. Lieur da aing mah. Aing menang, boga duit. Apaan jagoan sia mah geus bray. Makana ulah taruhan ari bung eleh mah. Suganan mah aing mah menang. Lanjut, yang penting eleh sia. Uang makan gua yang tanon kabeh. Oleh bala duit. Seminggu, uang makan seminggu. Aduh, aing punya miniman pemajikan. Lu kumaha ka pemajikan sia? Ya gampang, kasbon ngiriman mah kasbon ka sia. Ih, kasbon ka aing geus ngubung pemajikan. Emang aing bos sia. Terus aing kasbon ka saha tuh ieu? Ngiriman ke pemajikan. Ya kasbon ka aing ya. Rek mana duit, saya kasbon ka aing. 1, 2, 3, 4, 5 aya ya, sebagai kasbon ya, aya aing. Pokoknya seminggu uang makan we aing mah. Bedong ya, duitnya sabaraha ya kunjung hitung ya. Ya, rek kasbon saya ya. Tah. Masa tak ieu ieu Mah gitu gimana? Pahi. Aduh, aing mah. Ayo gawe ya, geus barang ayo. Ayo. Ayo gawe. Saya gawe dia ulah sebelum wae ayo ge beunang gawe. Oi, kopi jangan layar, ka dieu heula. Ih, tong mah kagawe. Gawe bot, wes heula lah, gawe aja. Isu kene geus ngahutang, suwe.